Sing loba teh ngaranna teh paing hayang. Sepuasna ieu mun aing ieu kebun-kebun aing pan. Heeh, sabar tangguhan. Sing lobanya ngaranna nya. Aduh, ieu bakal aing loba jasa ieu 4 bulan deui aing panen ieu mah ieu. Teh, hada-hada ka kita nya. Puguan aja seragam, bos cet, tawongan. Ai. Sia. Oh, ai remuk. Karena kayak gue diomong. Ngeseragak. Dasar letoy. Ih. Tawongan, geura. Oh, tunggu aing teh kerja aing kerja. Jeng, saya ulah gandeng. Kadang deui aing datang gedong. Biasa ih. Aing mah yang jalankan tugas. Aing jalankan tugas. Tolong. Teteh siage, geus moal peduli. Oh, nyana geus kerja sama jeung aing yo. Geus siapa cicing bae. Tolong. Teteh. Bentar, mana bosnya aku can datang sih? Sama jasa. Gedong. Sabar. Itu kan kerja jalan nyana. Kedenaun kan ya? Teteh, tolong. Tolong. Bukain. Cicing sia. Tolong. Cicing. Kacek. Haram jadah. Aduh, jangan aing nambah di bae remuk. Teh. Kemana sih si Nak Febi teh? Kemana sih Nak Febi? Aduh, si ada Irfan teh kunaon? Ibu mertua apa? Kunaon sih deh marah-marah bae suku ibu ditendang kieu. Kesel, kalian ke Febi cek timu-timu. Sarua ibu ge ye. Si Febi can balik-balik ibu khawatir kumahanya. Jangan deh ibu. Ayo tuh deh tangan. Ayo. Dia kononsin. Aing mah geus mah aing raga gede tangkalan, katabrak toronton. Aing sia nabrak aing. Ih, maaf Pak RT, maaf bos cet. Dita kasieun ngajalayan nu diculik di ditu. Sanu diculik sih. Ih, di ditu. Di mana sih nu bener? Aing nyeri nyaho. Di ditu tuh, di ditu. Di ditu. Emang sah sih. Si Febi. Lah teh bubuan teh. Udah kan aing. Ayo. Bruh. Nah aing teh. Di kebel jasa. Cicing. Cicing sia. Ih. Apa? Omelin cepat. Penting kita Biar dia gaya takan biar dia diem. Cicing. Asyik. Boleh. Sia. Dita. Guru mah keburu eta nu di dipaehan. Teh, kemana teh? Pan eta pan di ditu tah bebenesia keur diculik. Febi lain neng. Heeh, Febi Bu. Ya geus atuh ayo samperkeun bisi kuna naon. Ayo tuh, ayo, beseng pae bebena aing ayo. Gak tuh kadang pan, orang mah kuat amung haripi jemaah kos kitu mah. Penculikan kitu di kudu depan ieu. Oh, bos cet, geura telepon. Pengaman. Pengaman naon Pak RT? Pengaman sutra pan. Sia mah ngeres bae. Polisi atuh polisi. Kos kitu disebutkeun. Terus atuh lara ribut bae karunya tuh neng Febi tuh bisi kuna naon. Heeh, atuh sabar. Geura tuh macet apa? Bos cet gerana tuh. Halo Bu Lucy. Bruh. Polisi. Kadieu, apa curikan? Hari tungguan. Gerak. Geura tuh buru mangcet karunya. Gerak sia. Lambat. Ayo dia. Naon sih? Alse kunanya kalau dengan aing calo. Pan aing bogoh kasih ya. Enggak. Ular ribut bae lo malah bawa gohan sia kebal. Ayo. Gerak. Anda tanya boga kita bogohin najis. Selamat. Gerak. Geus ya Febi cicing ieu aing kayak gini demi Masya shopping bae geus cicing digebukan ge. Geus cicing. Panggil mah disuruh, eta disuruh. Cicing sia. Ieu bos geus
Cicing. Bagus. Tah, datang tah. Di mana sih? Lambat amat sih. Penggerakan sia, kan aing bosnya. Cicing sia. Maaf. Yo, keluar yo. Sebentar yo. Udah langsung aja habisin. Yakin yo, langsung beakon. Dia langsung aja cepetan habisin. Bebera. Gerak, cepat yo. Ulang lagi bang. Kena aing deh. Diam, Cicing. Neng kemana, Neng? Enggak, Mang. Apa-apa, Mang. Lagi dong tangannya. Diikat. Woi, buka woi. Aing teh salah woi. Aing teh cari woi. Buka. Sisa. Buka. Cicing, yang buser yo. Bisa nya. Woi, terpercaya aing sebusar, terpercaya. Percaya sih yang buser. Yo, ta. Mana lah? Ta. Wah, sia. Banyak busar di dinya merekna. Eta mah bujang serem. Oh, eta mah bujang serem meureun. Pas apa ngabla penjahat. Pada mau dibela. Ya terpercaya ya, aing buser. Ta. Mana nya laing? Ya. Wah, eta busar. Bujang eta bujang sia. Woi, kesana yo. Ayo. Wasin.